Tun. Enggak, naon. Besar bakso ikan teh. Mangga sabar haeun. Marebuan we teh. Bade di kumaha? Eta we teh dipisah we teh. Pisah naonna? Eta teh bakso sareng ikanna teh. Lain bumbuna nu dipisah teh. Lain teh, eta we bakso jeung ikanna teh. Naha? Nya teh pan ikanna kanggo akuarium itu kosong di bumi teh. Boa geo nu jajan teh. Minta uang. Aduh, neng si Buna Ji. Duh, nelpon nih. Halo. Ayo. Nang nguseup. Ka mana? Ulah gede teuing gitu. Euy da, urang buka gocap duit ge. Oh, iya nak. Ayo siap atuh. Siap atuhnya urang beberes heula nya. Yuk. Alus, jang nguseup aya, bieu budak minta jajan eueuh. Nah, udah bieu mah lain ngajak nguseup. Lain si anu lulus tunyung. Woi, belum ngalamun wae yang kasurupan. Heuh, naon, men? Ngalamun wae mikir naon atuh. Urang termikiran duit itu 100 juta. Ini bandak duit atau pikirannya 100 juta bener duit di mana? Bingung teh. Bingung kumaha? Mikiran teh menjadi bingung teh kieu urang mah euy. Kumaha heuh minahkeun tinu pikiran duit 100 juta kan rekening. Bisa kitu mah aing ge bisa we meureun anjing. Manuk cari keluar euy. Halo? Ding, eta manuk anu tujuh keluar-keluarkeun euy. Poe heuh. Siap. Yuk. Ini mobil euy cari dieu kan. Halo. Ding, sekalian eta mobil keluar-keluarkeun nya. Anu ieu anu Alpajero naon? Eta pangahaneun teh rek dipake ku urang kayaknya. Nanti bener kan latihan jadi jago bola deh. Anja. Nonton. Kita masih ready di. Ya, Sebenarnya susah. di eta pastikan. Salah. Ya, Pastikan. Dikeresekan sudah teh. salah. Polis pelaku. Ini syarat nage dong. Naon? Geus dinya mending motokopi heula we. Oh, siap. Kumaha motokopi teh? Pan fotokopi KTP na ge di urang. Rek motokopi na nahaon cenah. Duh. Cek kan ha? Oh, kita fotokopi ai didinya. KTP aing fotokopi lain kopi dipoto. Balik. Di bicara euy. Yang betulnya. Terus sampai copot gini. Si aing ini dicopot. Wah, orang mah sok. Sok, ini mah. Sok aslina moal sok copot. Sok, ini. Percaya. Sok apa kedua? Don. Nah, Terus peminah omen. mun, Ini pada yang nyiapin paket A. pakai ini sabaraha hal teh? 30-an. Aduh, ampunnya nu kieu dipaketkeun ampun. Iya. Pinggan nu sareng tanahna we atuh kanggo. Naon? Mekalina merungsi sekalian gitu di jalanannya. Nun, ini nyongkon anjing tukang paket teh. Anja. Ini kebenaran pisan ieu mah. Naon? Jadi ada keciboran deh, urang teh boga jog euy. Gua jok. Heuh. Wah, Aslina. anjing aya jok. Sok mah. Dengan itu urang teh bingung teh budget leutik anjing. Detik. Heeh. Lah, main di mana? Lain kumaha rek dicopot moal.
Oh nyai deket mah ayo. Gagal kok jadinya. Jangan. Gimana tahu? Yang kawalat. Goblok. Ayo nona, Adi dinya, tidak tadi di dagoan teh, weh. emang kumaha gitu aya naon ya? Tadi teh aya noreka borong odading. Anu balik. Ae, aslina urang mah Teu bohing gitu bohing. serius. Yang acara ulang tahun. Ulang tahun di mana yo? Oh, cenah tapi yang tadi anterkeun Ka mana? 100.000. Anjing lumayan atuh euy. Ya, Borongan gede ieu mah euy. Erek di sangkupan mah. Oh nyedek atuh 100.000 mah. Oh, tapi anterkeun cenah Ka mana? ke Malaysia. Ah goblok anjing ah. Kumaha dia ngalamun wae ya? Heeh, Bun, aya teh kepikiran we ku kamu. Tah mikiranna bari ngopi atuh tah. Sok di si Dada. Mikiran kamu karunya gitu mun nyeseh teh. Oh, batur ngobrol. Nah sih kudu dipikiran. Bun. Lamun boga pamajikan dua mah, beureun kamu teh dicaita ya batur ngobrol. Terus are kawin deui. Ieu mah lamun gitu. Di sunatan heula kuguna erek aya. Urang teh yang tiba heula kawin jeung teteh teh. Benar aturan sok-sok ayeuna. Teh urang teh bingung sebenarnya mah. Teu bingung aku naon ente teh. Urang teh usaha teh kreasi teh biayana pang-pang. Biayana. Si on pokot ke aing mah aku. Bujang itu kumaha?